Dolon nu di lembur. Paraya nu di kota. Kumaha teh lamang ieu teh? Ayo teh. Keseubeul dewek tara kahareup gerak. Biasana menjemput di juru. Siapa yang mah nguruskan Cibatu. Iya. Kela. Sibuk nguruskeun KTP. Ngadenge beda cenah euy. Di lembur urang teh masih keneh loba anu sok datang ka dukun. Eta teh nya eta teh. Cek Win. Nah, KTP tuh. Cek. Eta teh leres pisan, Akang. Alah sia. Anu harayang beunghar. Hayang jeneng. Hayang naik pangkat. Datang ka kabah dukun. Eta oge tah anu hayang menang jodoh gitu. Atuh jadi hayang. Lain. Beneran atuh ye. Kakarek nyaho terek pagera euy. Kakarek nyaho eta anu kitu. Nya telat. Urang saminang si ieu. Jika nama Ayo, curiga. Mana apal? Ya. Buah minang meureun. Punten. Bari nage. tentu karena Atuh kabah dukun. Ieu, abah dukun anu eta mah nya. Nya. Jabanding tukang ka awewe. Eta ku apal deui. Nya, kumaha lamun pas abdi ka ditu teh? Dar we dipaksa kudu kawin ka manehna. Pan bah dukun mah geuning nya. Ye. Buah sukun nu ti gunung. Nya. Mapai jalan sisi alas. Abah dukun tukang nyandung. Pamajikanana 12. Heula ieu Teh Win. Pak RT jadi Pak RT mah. Pak RT mah turun darajat. Kieu geranya cenah. Sanajan si badukun eta loba pamajikan jeung tukang nyandung ge. Anger we geuning Win loba keneh awewe anu barogohan. Iya. Bener. Ih, jago we. Kade atuh ieu. Neng limus mah jampe pamake. nya si badukun teh cenah mah boga jampe pamake. Nya mata teh kade. Neng limus mah ulah ngadeukeutan. Mending ge ngadeukeutan ieu. Lain ngadeukeutan aya pelet gitu maksudnya. Nya geus nutu-nutu geus dipelet mah. Sing percantan we Pak RT yeuh ka abi mah. Teh. Yeuh, teh heula anan abi kudu dijadikeun istri nomor 13. Amit-amit Pak RT mending jomblo we. Mending nomor 2 ku Pak RT nya. Erek naon atuh bari nage kabah dukun. Ih, kieu geranya Win. Maha. Pak RT, siki konyal buah sukun, campedak siki kesemek. Abi moal kabah dukun. Bapak budak bisi ngambak. Bari nage nya ya. Lamun niat erek salingkuh mah naonan atuh. Kudu ka ngalayanan dukun sagala. Apal bener gengsi atuh nya ka dukun mah. Komo salingkuh dukun mah. Teteh, naon tapi nya kamari teh cenah aya gosip. Gosip naon deui? Si ibu itu bulukan kan cenah datang ka bah dukun. Hayang naon cenah eta teh? Eta hayang usahana maju. Padahal mah nya Pak RT ari usaha hayang maju mah gampang. Cik. Gampang kumaha eta teh gampang kumaha. Gampang eta mah ieu nya. Daun saga, kembang jambu, saledri, buah cecendet. Lamun hayang usaha maju, kudu jadi tukang ojek. Saya pisan. Tapi bener eta teh. Bener sok maju. Jadi tukang ojek maju. Kongo lamun ngebut mah maju pisan eta. Tapi ye lamun hayang dipikanya ku salaki. Pak RT Pak RT aya nu bade ngalaku. Oh, engke resepna engke. Nya atuh. Resepna mah. Nya engke resepna mah nya. Aya jampena. Kumaha jampena? Urang catet we Win ayeuna mah kumaha? Daun bawang jeung kaliki. Daun bawang jeung kaliki. Dikumakeun. Kaliki Dikumakeun. Kela poho. RT mana? Daun bawang. Sok daun bawang. Daun bawang
daun hiris. Terus Kaliki dikatongohkeun. terus kudu dangdan masing gelis salaki ngarah bogoheun. Hese geuningan erek nyebutkeun resep teh aduh. asa kaingatan wah abi uwa Pak RT-nya nama. Abi ge reka salon win dah hayu atuh. Kieu geranya Pak RT win-nya reka balong mawa linggis kesema kieu atuh tuh jadi poho deui Kang reka balong mawa linggis kembang suuk di keuman reka salon ngarah gelis hayang buuk di bareuman eta beunang Atuh arek atuh ieu ge hari akang rek naon eta Kaci batu mawa teh pada hayang huntu rek dibaehel. Ayo Sekalian pagerak. ayo itu Oh, Neng Win. saha ieu win Oh, Neng Limus. Teh eta si Kang Oleh. Terus kumaha? Anta gue nya atuh yo ayo lupa. Kabelah gitu. Ka dieu. Neng Win. Neng Limus. Nah, make lompatan. Da ku oleh ge mau ditangkep atuh. Paling-paling oge ditangkep. Eta arikan oleh kawas lain lalaki wae. Ieu mun jadi lalaki jadi lalaki langit lalanang jagat manya Hah? kudu bisa merukeun hate awewe. Ya kudu kumaha carana atuh? Mun perlu dipelet-pelet sakalian kan. Dipelet teh pelet kunaon atuh nyanyi? Yes. Tah, kutai kotok anu medok. Saeutik kieu kan kanu irung nu geulis dijamin ngepreng tah. Ngumudag tah. Sok ka mana-mana sia ngomong teh. Abong bibir teh tulangan abong letah teh diwengku. Sok dibalik wae eta mah. Ya, daun sere. Sisi pare. Terus Kang oleh rek sare. cicing ka ditu sare. Lieur bari naon ge ningalina ge. Teteh kunaon Kang Oleh teh? Hayangeun kawin neneng. Ngan teu boga layan teu manenaikeun. Eta geningan tadinya anu didatangan ku Kang Oleh kala lumpatan kalabur sarieun geura. Kela sigana kereneng mah. Cocok tah? Geus kereneng lah kerenengnya si Kang Oleh. Ari teteh kan abdi mah sakola keneh. Oh, nyanya. Saur pun biang, saur pun bapak ge. Mun acan meuli calana, moal wakah hayang samping. Mun acan jadi sarjana, moal wakah hayang kawin. Sae atuh geulis eta mah sae. Atos we atuh sareng teteh. Nu tadi teh Teteh Menikah cidak-cidak teuing ari si Neng. Ieu, teteh mah geus kolot barina ge sakedeung deui ge teteh mah boga incu. Piraku kudu ngalayanan si Kang Oleh mah. Ih, kacita we nya eta regan sereh di katelan, campedak dina golodog. Lamun Kang Oleh ngapelan, bapak budak mesat bedog. Iya. galak panginten caroge teteh mah nya. Ayo boga sari ka pendekar mah kitu. Galak teh. Kanu bade talaras. Tah, eta mohon, Da mohon. teteh mah bager. bager. Pisan bager naoge. Ye, amun teu bager ka teteh mah nya kacipta meureunna. Unggal usik teh pasea we durder meureunna. Anu pasea teh sok pikir ti beurang melak paria. Daun pare jeung jan kadongdong. Ti beurang ngadon pasea lagu sare ngadu tombong. Teteh tinggal cali. Tuh aya si jangkung. Sok-sok. si jangkung digelis Geningan sareng Kang Ustad, damang Kang Ustad, alhamdulillah. Kang Ustad ieu kararesan abdi teh. Aya taroskeun ieu sakadi. Ieu warga urang teh nya di RT ieu teh. Ayeuna teh keur maceuh ngadaratangan dukun. Ada dukun kumaha tah? Saur Kang Ustad. Tah eta teh sakaterang sim kuring musrik
Lantaran resmi dua keyakinan. Tah, eta pisan. Satuju atuh pami kitu mah nya Kang Ustadnya. Semuhun. Nya tahu Kering kieu. mah. Kata dokter Pami lieur ibarat kieu. Pami urang gering. Tah, Dokter we dapuk aya dokter. ulah ka dukun. Sanes ka tukang beca. Oh, ka dokternya. Tukang rarasan deui bade ka dokter heula aya nu bade ngalangkung ieu teh Kang Ustad. Nuhun mangga ngalangkung. Aduh, meniripu kieunya ari harulung jangkung kawas kieu teh. Manggawe gawe ke para wargi. Boboko jeung daun cengek. Jeruk nipis dina jongkok. Kabogoh jeung anu penek. Susundamis kudu dongko. Ajeng. Ai salah teh atus datang cenah. Teu aca, Neng. Tapi tadi kantos telepon. Saurna mah antosan we, Neng. Aduh, momo teh penasaran Kumaha pisan. kitu? Siga kumaha ieu teh lalakina teh nya. Kumaha tah? Nah ngalempereng koneng. Aduh. Nah kaseplir Arjuna. Hasep. Maha dedek sampai rupana teh hade atuh kumaha. Komo lamun lalakina teh nya srek kana hate. Ari kitu? Srek anu dipikah hayang. Momo mare kawin we. Baik, Kang. Kumaha? Daun cengek, daun kentang. Dibengket deket solokan. Terus? Anu kasep gera datang. Momo kesel ngadagoan. Geuning tuh itu meureun. Iya, geuning Arjuna teh tos parantos sumping, Neng. Duh, kasep kieu ge. Aja. Kumaha? Iya Arjuna nu rek ngalamar momo teh. Pasti iya, ieu teh. Pasti Arjuna teh. Cocok ieu mah Terus pisan neng ngomong. Akang teh jauh di jugjug. Angang di teang. Sanes lantung tambuh laku. Sanes lentang tanpa seja. Sawa kawantu seja metik melati asih. Panutan kalbu. Lain bang lain pacing atuh euy. Punten we nya Kang. Ieu mah nu salah ajak jangkung. Naha ngapotkeun ajak jangkung. Kitu mahnya kumaha sih? Ya atuh dah Kang. Ieu mah lain Arjuna nu kas kieu mah masih dikuayang tang sisina. Mereka memang gabrung masih Oh, jalan. Kang balik ditu. Coba dia. Siksa. Ya Kang. Lain samak, lain bilik. Iwung garing di bengketan. Lain nolak, lain nampik. Tapi mung di deketan. Balik. Ayo balik. Aduh, Gusti, kutiang listrik aing di Ciduhan. Nasib ditolak ku awewe teh nyeri, beurih. Kamana neangan ubaranana? Ieu mah eueuh deui. Kudu ka dukun aing mah. Pokona mah cinta ditolak, dukun bertindak. Setuju. Mana dukuna mana? Oh, gerak ke dukun. Hampar euy. Mangpeung eueuh lurahan teh. Lebah dieu jiga anu pantas mah rada tajir lebah dieu mah. Milik nasi gana mah. Asduk. Mana si Asduk ya? Asduk. Aya naon, Bang? Ka dieu Asduk, euy. Aduh, ieu asisten dukun. Iklankeun atuh euy dina koran. Dina koran. Nah majalah. Majalah. Di TV. Di MTV. Tah. Yen aya dukun sakti mandraguna manggulang-mangguling. Oh. Wawarkeun euy. Sip, Pak. Kasaha wae anu hayang naik pangkat. Hayang usaha maju. Hayang jeneng. Hayang boga jodoh. Datang we ka Bah Dukun. Hela Bah, ari tarif da sabaraha? Bedakeun Asduk. Sakali konsultasi 100.000 gitu euy. Sakali konsultasi cenah 150.000. Abi mah lain kacai. Mapai jalan ka walungan. Abi mah lain ngabati. Nganeangan keuntungan. Sarua keneh Oh, yang lima tuh. Punten. Asduk,
Naon bah, naon deui? Eta anu di luar anu pupuntenan euy. Anu punten. Heeh. Aya mah aya saninten Heeh. di kamar moan barang. Di mah anu punten aya semah reka urang. Akang bage akang. Balik. Punten nah leres ieu teh bumina bah dukun. Leres pisan. Kang, pami akang bade ka Badukun, akang teh kedah mayar waragan administrasi 100.000. 100.000. 100.000. Konsultasi mah beda deui, Kang. Beda deui. Malahan mah rada mahal. Sabaraha? Kieu, Kang. Buah suku. Buah sukun, buah konyal. Padahan jeung cabe cengek, tarif dukun rada mahal, dabongan BBM naik. Dukun oge jeung Di dieu atuh jerukna di jero euy. Jerukna di jero euy. Oh, jero Hah. sok. punten Abah. Bawa tuh si jeruk di tukang euy. Oh. Sok. Tarik ke Sok. mana? Bah, punten abdi teh tulungan Gas. Abah. Abah geus nyaho. Sakti. Hidup datang ka dieu teh kulantaran teu ditarima ku awewe. Muhun pisan Abah. Lamaran hidup ditolak heuh. Muhun Abah. Awewena gelis. Ka eta teh muhun pisan Abah. Kulitna bodas. Make kabaya kaya seueur. Muhun terus Abah. Bukna rada ponok. Muhun. Panonna sipit heuh. Abah nah Abah meni-meninga. Mau Umar teh atuh. Hidarta bangus moyan. Dukun sakti manggulang-mangguling. Eta teh potongan abah. Apa Bage hayang, bage hayang. Curiga Abah. gampang nu kitu mah euy. Kumaha Abah? Babawaan naon hidup euy? Hah? Babawaan naon? Iya, Bah. Tadina mah kanggo Neng Momo. Jeruk. Iya ku abah rek diparancahan heula nya jeruk. Heeh. Ya, nuhun atuh Abah. Tuturkeun. Tuturkeun jampe pamelet abah heuh. Asihan aing si Jatayu. Asihan aing si Jatayu. Aing langsung heula hoy Kang. Ya, tumikeun heula banyak. Teruskeun. Jadi kumaha Abah? Jampena. Gampena. Tuturkeun jampe teh abah. Heuh. Regepkeun euy. Ya. Kade poho. Cing mati Abah. Heeh. Tuturkeun. Asihan aing si Jatayu. Asihan aing si Jatayu. Mamake jampe pamelet. Pamake jampe pamelet. Paingan aing teu payu. Paingan aing teu payu. Beungeut aing jiga monyet. Beungeut aing. Wah. Tah ieu jeruk bawa bikeun ka awewe nu hayang ku bidaknya. Ieu teh. Ke lamun geus kadahar bakal mudah-mudah ka hidup. Belum. Nuhun pisan Abah. Ha. Nuhun pisan ieu. Teu cukup ku nuhun sia. Sok, pulus. Terang atuh. Tadi nakeun ongkos mah nya teh mau naroskeun ieu. Kita mau amplop itu dulu. Ya. Oh. Duh, Abah. Oh, ieu teh bikin camewe ku cidu di aing. Tuh pisan. Karasan aya neng mawohna. Karasan pisan. Naon kali. Naon sih? Rek naon sih oleh ka dieu? Neng Momo. Nu pagelaran wayang mah tadi belah ditu tah. Lin erek naon. Akang oleh teh boga kakegeut kanu geulis. Bade masihan jeruk, Neng. Aduh. Aduh, beneran jeruk. Moh mah. Naon Kang? Jeruk kanggo Neng. Oh. Aduh. Beneran jeruknya. Jeruk. Aduh, atuh Iya ulah. hayang jeruk di kamari ka dia. Iya mah kanggo Neng Momo. Naon ka dia? Iya mah kanggo. Ajak mah meni egois pisan sih. Jeruk wae mending hese. Aduh, Neng Momo mah meni aduh nih sesah sudah tadi. Rabinya. Masaan ih?
Jadi we mata gecek abah ya jeruk teh montong di salah mikeun euy. direbut ani oge Kang Oneng ngomong direbut. Akibatnya jadi lain salah Bah Umar dah lo. Ya mah Abah tanggung jawab euy. Abah dukun kudu tanggung jawab pek merejang Abah. Abah mah jadi dah lo. Ya tulungan, aduh. Bah, iya merawat bujur. Cak Ustad kumaha tah soal dukun teh? Ustaz, dipangkal ieu. Tadi ka mana? Kumaha sak? Kumaha mete kumaha? Iya, abdi bogo ka dukun kumaha ieu? Mengenai dukun maksana. Dukun ngeunaan dukun. Kumaha gitu kan? Tah eta teh musyrik. Ari bogo ka dukun musrik. Ento ari bogo mah eta mah soal keyakinan emang teh. Ieu Pak Ustaz yakinan pengaruh dukun teh kieu we jadi. Eta ulah percaya oge tojang. Kurang oge kumaha. Ya atas lagi ya. Atas saya nama dukun malam minggu. Oke. Standby callingnya. Oke. Enggak Pak Haji, assalamualaikum. Sundan nongok